Ku bismillah abdi ngadamelna doman etang-etang emutan ka jalma iman. Mudah-mudahan aya kamanfaatan pikeun jalmi anu ngeusi ieu zaman. Ngemutan sakeudeku ayat Al-Qur'an mudah-mudahan nyumpingkeun kasadaran oge ku hadis Rasulullah junjunan mudah-mudahan tiasa dileungepan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ibadah ka Allah ulah nyakutukeun sareng anu lian. Ulah disamikeun akhlak kudu sae ka indung ka bapa. Surat An-Nisa ayat 3:6. Numutkeun An-Nisa ka 3:6. Akhlak kudu sae ka indung ka bapa. Turut kana sadaya parentahna salama aya dina jalur agama. Katinggalna budak loba nu teu sopan ka indung ka bapa. Lobana ngalawan karesepna FB-an oge TikTok-an adat-adatan mun eueuh kuotaan. Nu kitu ngaranna budak durhaka di akhirat jaga asup ka naraka. Di jero kuburna pinuh ku siksa hudang ti kuburna coro beujeng lepra. Kudu inget kana jasa indung bapa anu mempertaruhkan harta jeung nyawa ngabelaan ka anu jadi anakna supaya anakna hirup bahagia. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah dina ridho indung bapa. Murka Allah dina murka indung bapa. Ieu hadis diriwayatkeun Tirmidzi. Nimutan ka kolot urang kudu bakti. Indung anu tos ngandung 8 bulan teu geunah dahar teu geunah rarasaan. Naruhkeun nyawa nalika rek lahiran melaan anak dina jero kandungan. 2 taun lilana disusuan ditatap diusap dibela-bela. Anu penting anakna pinuh kabagjaan pikeun ngajalani ieu kahirupan. Bapa anu milari kangge napakah kakaler ka kidul sampean ngalangkah. Masihan tuangeun anggo anu berkah gawe berang peuting ngarah anak teu susah. Kanyaah indung jeung bapa duanana henteu tiasa dibales ku anakna. Emas intan berlian sareng hartana teu sabanding sareng pengorbananana. Kacida lamun aya anak teu bakti ka indung ka bapa sentak senghor wani. Pasti kenging bebendu ti Allah Rabbi asup ka naraka di akhirat pasti.
Dina Al-Isra ayat 23 dijelaskeun kumaha nu sakedahna Allah Ta'ala langsung nu nyariosna ku perantara Muhammad Rasulna. Fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima maka ulah nyebut ka indung bapa komo lamun nyentakan kaduanana ucapkeun cariosan anu mulia insyaallah bagja dunya akhiratna. Salagi indung bapa aya di dunia hayu bakti turutkeun kahoyongna mudah-mudahan kempel di akhiratna tempat nu mulya surga teh anamina. Hanjakal indung bapa muntos teu aya tara bakti tara pisan ngaula ngan saukur tiasa ngadoa ngan saukur tiasa ngecelak cisoca. Mugi jadi panggeuing ieuna doman ka jalma anu masih boga iman mundur haka enggal-enggal nyumpingan ka indung ka bapa sok geura tobatan dugi ka dieuna doman dicekapkeun mudah-mudahan tiasa diregepkeun indung bapa anu kudu dimulyakeun kitu saur Allah dicarioskeun.